pamirsa sadaya kumaha damah mugia salawasna aya dina kaayaan sehat sareng pinuh kabacaan. Perkenalkeun abdi Siti Mariam anu bakal maranan anjeun dina acara warta eta ieu. Ayeuna urang bade ngabahas kenaan salah sahiji kaulungan anu aya di Cileungsi. Sakumaha anu tepikeun nyaho walungan ieu minggu dipiluhan kuruntang sahingga ngabalukarkeun cai katingali kirang bersih tur tiasa nyebabkeun banjir nalika hujan gede. Pikeun terang langkung kumaha kaayaan sabenerna di lapangan sareng kumaha usaha dina ngajaga kebersihan lingkungan urang langsung wae ka lapangan. Mangga. Hatur nuhun Mariam, baik perkenalkan abdi Aulia Puji Hapsari, reporter anu ayeuna aya langsung di salah sahiji walungan anu aya di Cileungsi. Sakumaha tiasa ditingali, kayaan walungan di dieu masih katingali aya sababaraha runtah anu ngambang. Hal ieu janten perhatian pikeun masyarakat sabuderanana. Baik, ayeuna abdi parantos sareng Bapak Petugas Pemadam Kebakaran anu oge ngiluan dina ngabersihan lingkungan di sekitar walungan. Langsung wae ka pertanyaan kahiji, kumaha pendapat Bapak ngenaan kaayaan walungan diharapkan ieu? Menurut pandangan saya kali di sini itu masih banyak sampah. Yang pertama karena banyak masyarakat yang akan kurang sadar terhadap aliran di sungai sini. Masih ada banyak yang membuang sampah sembarangan. Contohnya kayak daun-daun gitu juga pada buangnya masih di sini. Dan ini bisa menyebabkan banjir sama kadang bau yang juga tidak sedap gitu Pak. Naon wae masalah anu sering kapanggih di walungan ieu? Masalah yang paling umum di aliran sungai itu ya terdapat sampah plastik, contohnya sama dari limbah-limbah rumah tangga, sedimentasi. Nah, hal itu yang menyebabkan aliran sungai di sini tuh bisa banjir, mengeluarkan bau yang tidak sedap. Dan ada juga beberapa kasus ya kita pernah ngalamin di kali ini umumnya juga banyak motor pengendara yang suka jatuh ke kali gitu Kak. Nah, kita sering membantu juga pengendara yang jatuh ke kali gitu. Entah karena apa tapi umum di sini. Pertanyaan selanjutnya, kumaha dampak runtah karena aliran cai sareng lingkungan sekitar? Dampak sampah pada aliran sungai ini yang pertama itu bisa merusak ekosistem. Yang pertama aliran sungai, yang kedua merusak lingkungan hewan hidup yang ada di sungai ini. Yang ketiga itu bisa menyebabkan berbagai penyakit untuk masyarakat. Nah, pemadam sering ngiluan dina bebersih walungan sapertos kieu. Karena gini Kak, petugas pemadam kebakaran itu dia udah pasti memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan kepada masyarakat Kak. Jadi kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya, kumaha cara supaya siswa sareng masyarakat langkung sadar karena pentingna ngajaga kebersihan walungan? Dalam pembersihan sungai itu harusnya dari sekolah atau dari RT itu harusnya mengadakan edukasi tentang kegiatan gotong royong atau edukasi tentang aliran sungai seperti itu Pak. Pertanyaan anu terakhir, naon pesen Bapak kanggo para siswa atau masyarakat ngenaan ngejaga lingkungan? Pesan saya nih untuk adik-adik dan masyarakat semua, dari hal kecil lagi ya, dimohon untuk tidak membuang sampah sembarangan gitu Pak. Mengurangi penggunaan yang berbahan plastik. Karena sungai yang bersih itu bisa mencerminkan masa depan bumi kita yang indah. Sakitu wae hasil wawancara sareng petugas pemadam ngenaan kaayaan walungan di harapan ieu. Tina katerangan tadi, urang sadayana diajak supaya langkung sadar karena pentingna ngajaga kebersihan lingkungan demi kesehatan sareng kenyamanan bersama. Mugia lingkungan sareng walungan di dieu tiasa langkung bersih sareng terjaga. Hatur nuhun.
teh hoyong China duanya. Waduh, daya nu tiisnya. Amale oge geus karasa tiisna. Hah? Emangnya laina sarua kabeh nya? Beda lah. Nah, emang nate cai teh karasa tiis kusabab teu kabeh cai mineral teh Amalaya. Amalaya, asalnya tina 18 gunung dipilih. Amalaya secara alami disaring ngan Amalaya 100% murni sarta kabogaan rasa tiis tanpa perlu ditiiskeun. Jadi lamun nanti hoyong minuman Amalaya atau napi di fasilitas lain abis sih embung. Wilujeng enjing wargi sadayana tepang deui dina warta dinten ieu anu bade nyuguhkeun informasi unik tur mata penasaran. Ayeuna masyarakat keur dihebohkeun ku hiji fenomena anu disebut sindrom kicau-kicau mania anu disebat-sebat di balik sababaraha wewengkon. Pikeun terang langkung gentrena urang langsung ka lapangan. Hatur nuhun simkuring ngalaporkan di lokasi. Numutkeun informasi anu kapanggih sindrom kicau-kicau mania merupakan kayaan anu ngajadikeun sawatara jalma resep teuing neuron gerakan video TikTok kicau-kicau mania. Utamina dina kahirupan sapopoe. Sanajan teu ngabahayakeun fisik, fenomena ieu narik perhatian masyarakat sabab kajadianna cukup unik tur matak pikaseureun. Langkung gentrena simkuring parantos wawancara narasumber. Naon anu dimaksud ku sindrom kicau-kicau mania teh? Ieu sindrom kicau mania teh ngajieun babatut abdi teh pos nu ngalaman nah, mengeuna teh beratna Saha wae anu biasana kapangaruh ku fenomena ieu teh? seueur rencangan abdi nu di zaman ieu teh sok disebut Genzi. Kiraha fenomena ieu mimiti katingali di masyarakat teh. Kusabab ieu tren kicau mania teh di sabulan katukang lah ieu tren kicau mania ngajieun babarturan abdi teh sindrom. Di mana wewengkon anu paling seueur kapanggih proses patok nu paling seueur kapanggih teh di sakola sabab barudak kiwari teh minum nyeun TikTok di sakola teh nah jalma biasa karanjang anu sindrom ieu. Sabab jalma-jalma ayeuna teh sok taromo teh lamun nempo video nu viral-viral atau nah anu kitu deh. Labana al Jawre. Kumaha sih cara ngungkulan atau ngurangan gejalana? Menurut abdi pribadi ku cara ulah sok tirueun nyeun video-video nu viral teh sabab teu kabeh kudu ditirukeun. Oke, baik. Sakitu wae laporanna ngeunaan fenomena sindrom kicau-kicau mania di masyarakat. Mugia informasina kieu tiasa nambihan wawasan pikeun urang sadayana. Simkuring ngalaporkeun, hatur nuhun.